Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun hancanu katunda kitab Durratun Nasihin buka halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin, tepati-pati ti hiji istri tahidu anu haid ieu istri, ila kana kecuali kabuktian naon haidduha haidna ieu istri, kifaratan eta jadi kifarat lima kana perkara mado nu geus kaliwat ieu perkara min dzunubiha dina pirang-pirang dosana ieu istri. Wa in qolat jeung lamun maca ieu istri fi awalil yaumi dina mimiti poe, alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli danbin, kataba maka nuliskeun sa Allahu Gusti Allah laha pikeun ieu istri baroatan kana anu dibebaskeun minan nari tina api neraka, wa jawazan sareng ngaliwat bisa ngaliwat ala sirati luhureun jembatan siratal mustaqim, wa amanan sareng bakal menangkeun keamanan minal azabi tina siksaan, wa rafa' sareng ngangkat sa Allahu taala Gusti Allah taala laha pikeun ieu istri bikulli yaumin kalawan setiap hari walailatin sareng wengi, darajatan kana darajat arba'ina ana 40 naonana syahidan jalma nu maot syahidna. Idza kanat dimana kabuktian istri dzakiratan eta anu dikir lillahi taala ka Gusti Allah taala fi haidha dina haidna ya istri. Maksudna hadirin sadaya masih ngajelaskeun fadilati rijal ala nisa, fadilahna lalaki ngunggulanan lalaki ka pirang-pirang istri. Pidau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepati-pati istri anu haid, istri nu tos berkeluarga haid, kecuali eta ku haidna istri teh jadi kifarat kana dosa. Dosana eta istri teh di janten kifarat. Jadi dikifaratan ku dosana ku sababiah ieu istri haid. Mata kedah bingah istri anu haid teh. Terus ketika istri nuju haid, pertama dina dinten pertama istri nuju haid teh heg dikir ka Allah nu dibacana alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli danbin, baca eta alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullah min kulli danbin, maka Allah bakal nuliskeun ka eta istri baro'atam minanar nu dibebaskeun tina api neraka. Jeung deui eta istri bakal bisa meuntas dina luhureun jembatan siratal mustaqim, oge eta istri bakal meunangkeun keamanan tina siksaan. Oge wa rafa'allahu ta'ala laha bikulli yaumin wa lailatin darajata arba'ina syahidan. Wa Allah bakal diangkat dina setiap hari na setiap malamna diangkat diangkat darajat 40 ganjaran darajatna 40 jalma nu maot syahid. Di mana-mana ieu istri salami nuju haidna selalu dzikir ka Gusti Allah dina waktos keur haidna. Hukia dihikayatkeun naon anna rajulan saanyana hiji lalaki fi ahdi nabiyyi dina zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja keluar ieu rajul gozian karena rek perang. Jadi kacarioskeun dina ieu gambaran
contoh istri nu soleh, istri nu solehah mah selalu taat turut tumut kana perintah nu janten suami. Kacarioskeun aya hiji pameget di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu pameget teh gaduh bojo, ieu pamegetna kaluar ti bumina sejak bade ngiring perang. Ieu zaman Kanjeng Rasul. Terus ieu istri sataacan angkat perang teh pakola limroatihi. Nyarios ieu si carogena ka istrina, cek sarogena teh la takhruji min hadal bait hatta arji'a ilaika. Wayahna neng muncak basa urang mah, wayahna neng atawa mama ulah wani kaluar ti imah salagi akang neng ulah waka kaluar ti imah salagi akang teu acan uih ka ieu bumi. Nah, gancangna carios eta si suamina si carogena angkat kaluar ti bumi angkat init ngiring perang teu lami ti dinya aya kabar pamarodo abuha ramana eta istri teu damang gering. Teras weh paar salat rasulan ila rasulillah ramana teu damang disusulan ku keluargana eta si istri, bapana istri na teh isi nu tadi teh dikantunkeun ku suamina keur gering. Disusul diwartosan itu ramana teu damang. Tah kumaha bingung sedengkeun ieu istri teh aya amanah ti carogena sataacan angkat perang ulah wantun kaluar ti bumina salagi carogena teu acan uih tina perang. Akhirna ieu istri teh ngutus cobi taroskeun ka Kanjeng Rasul, ngutus ka Kanjeng Rasul kumaha ieu teh nah kenging teh abi kaluar ti bumi niat bade ngalongok nu jadi sepuhna ramana. Kumaha waler Kanjeng Rasul? Waler Kanjeng Rasul saur Kanjeng Rasul ati'i jaujaka kudu taat anjeun istri kasalaki anjeun. Taat kumaha amanah suamina teu meunang kaluar ti bumi saur suamina teu meunang kaluar ti bumi salagi suamina can pulang ka rumahna. Wa kada marotan bada marotin fa ataat jaujaha. Akhirna nya kitu deui sababaraha kali teras we disumpingan deui ieu ramana beuki naon, beuki teu damang wales. Istrina ngajawab moal tiasa ngalongok nu jadi kolot karena aya amanah nu jadi suamina teu meunang kaluar ti bumi. Walam tahruj minal baiti sampaikeun teu kaluar sama sakali ieu istri padahal tos disusulan ku saha ke keluarga ieu ramana. Akhirna gancangna carios pamata abuha maot weh ramana ieu istri teh disusulan we ieu istri nu tadi teh diwartosan teh tuh bapak pun bapak ngantunkeun maot bilih neng bilih teteh bade ningal heula pun bapak ningal terakhir enggak. Kumaha waler eta istri istrina tetep emut kana dauhan Kanjeng Rasul, emut kana amanah suamina teu kenging kaluar ti bumi saur Kanjeng Rasul kedah taat kesakumaha cariosan suami. Akhirna ieu istri teh walam tarohu teu kantos ngalayat teu kantos ninggal nu janten ramana entos pupus tos maot. Pasobarot ala dalika sobar we istri teh dicarioskeun diomongkeun ke keluargana aya seorang keluarga putrana disusul ramana keur teu damang teu ngalongok ramana sampai maot teu kaluar ti bumi teu ngalongok naon karena ngalaksanakeun amanah tinu janten suami sabab saur Rasul ge kudu taat terhadap suami. Gancangna carios eta si suami na teh uwih weh tina perang hatta roja'a jaujuha ilaiha datang weh suamina tina perang tadi ka bumina teras ramana tadi entos dikubur sampai henteu kantos ngalongok teu kantos ngalayad ieu si istrina. Setelah kejadian eta Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Rasul fa auhallahu taala ila nabiy sallallahu alaihi wasallam saur Allah annallaha qad ghafara lahu bi itaati jaujiha sanyana Gusti Allah geus ngahampura kana dosana ieu bapana awewe tadi kusabab ieu bapana dihampura ku Gusti Allah teh sabab bapa boga budak
awewe anu solehah, awewe anu taat terhadap suamina. Jadi istri nu taat terhadap suamina, dosa bapana nu mau tadi sakabe dosana dihampura ku Gusti Allah karena boga budak nu solehah turut tumut terhadap suami. Cacakan etah bade naon? Bade ngalayan kanu jadi kolotna. Teu wantun kaluar ti bumina. Kumaha deui lamun ngadon jalan-jalan. Piraku deui komun lamun bertamasya. Itulah istri anu solihah. Teraskeun warawa Abdullah bin Mas'ud ngariwayatkeun sa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sanyan Abdullah qala eta nyarios Abdullah qala tos ngadau saha nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saur kanjeng Nabi idza gosalat al mar'atu siaba jaujiha idza gosalat di mana-mana nyeuseuf mumah nyeseuh saha almar'atu istri siaba jaujiha kana pakaian suamina ieu istri seorang istri pangnyeseuhkeun baju salakina pangnyeseuhkeun calana suamina saur kanjeng Rasul kataballahu laha alfa hasanatin wa Allah bakal dituliskeun ganjaran keur eta istri teh alfa hasanatin 1000 kasayan. Nyeseuh baju sapotong baju salaki dipangnyeseuhkeun ku istrina maka ku Allah dituliskeun 1000 kasayan. Itu fadilah taatna istri terhadap suami. Wa ghafaro laha alfae khotiatin. Sajabana dituliskeun 1000 kasayan nyeseuh pakaian salaki hiji. Oge ghafaro laha alfa khotiatin. Allah ngahampura kana 2000 kasalahan eta si istri kusababiyah geus taat pangnyeseuhkeun pakaian hiji pakaian suami. Wastaghfaro laha kullu syai'in tola'at alaihi asyamsu sajabana ti eta sajabana ku Allah dihampura 2000 kasalahan teh sakabeh perkara anu kacaangan ku panon poe saalam dunia anu kacaangan ku panon poe pangmentakeun istighfar pangmentakeun hampura ka istri anu pangnyeseuhkeun naon nyeseuhkeun pakaian suami wa rafa'alaha alfa darajatin jeung ku Allah bakal diangkat eta si istri teh diangkat 1000 derajat. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana sing kersa pangnyeseuhkeun angwan suami. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Abu Mansur fi Musnadil Firdaus dina sanadna Al Firdaus. Parawa teras we ngariwayat paruya teras diriwayatkeun an Ali katampi hadis ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu ruya diriwayatkeun naon annahu sanyana Sayyidina Ali qala eta nyarios Sayyidina Ali dakhaltu lebet abdi saur Sayyidina Ali teh anak tegasna abdi Fatimatu sareng Siti Fatimah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saur idina ieu hiji riwayat ieu Sayyidina Ali lebet kabumina Kanjeng Rasul disarengan ku bojona nyaeta Siti Fatimah teh putrina Kanjeng Rasul. Ketika Sayyidina Ali sareng Fatimah silaturahmi kabumina Kanjeng Rasul pawajadnahu saur Sayyidina Ali kuring menakan sareng bojo kuring menakan ka Kanjeng Rasul bakian di bumi teh nuju nangis ieu junjunan. Pakulna mada yabkika ya Rasulullah teras abdi sareng bojo abdi naros ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah na aya naon ieu teh junjunan duih ka nangis naon nu matakan nangiskeun ka junjunan kumaha waler Kanjeng Rasul faqala ra'aitu an-nisaa lailata usriya bi ila samai bi syiddati adabin. Waler Kanjeng Rasul pangna abdi nangis saur junjunan pangna kami nangis teh sabab abdi emut dina waktos Kanjeng Nabi di Isra sareng dimi'rajkeun ku Gusti Allah ka langit di Isrokeun ka langit emut
Kanjeng Rasul teh emut pisiddatil adabi ningal kana siksaan anu sakitu banget na eta siksaan. Pada kartu saana hunna tah kami teh saur Kanjeng Rasul emut dina waktos banget na siksaan jeung kami saur Rasul emut kana tingkah lakuna ieu siksaan para istri-istri anu disiksa. Wa baqaitu tah abdi teh nangis saur Kanjeng Rasul. Qultu naros ya ka Sayyidina Ali, ya Rasulullah malladzi ra'aita. Nah naon atuh ku junjungan nu katinggal dina waktos Isra Mi'raj teh seueur siksaan istri kenging siksaan teh na siksaan naon wae atuh nu kantos katinggal ku Kanjeng Rasul dina waktos Isra sareng Mi'raj. Qala ngawaler Kanjeng Rasul pangna abdi nangis emut kana siksaan teh diantawisna dina eta siksaan teh ra'aitu imro'atan mu'allaqatan min sya'riha. Kuring sekarang Kanjeng Rasul kami teh kantos ningal ayah hiji istri anu rambutna ieu istri teh digantung rambutna bari wayugla dimagu ro'siha ieu polona otakna teh ngagolak dina sirahna ieu eta istri. Hiji tah duka emut kadinya Kanjeng Rasul matak nangis ge lain nangis ngemutan nyalira Kanjeng Rasul mah nangis naon ngemutan umatna umat Kanjeng Rasul nu diemutan teh saha urang sadaya. Waro'aitu kadua saur Kanjeng Rasul teh emut kuring kami ro'aitu imro'atan mu'allaqatan bilisaniha qad ukhrijat yadduha min dohriha wal kitronu yusabbu fi halqiha. Kadua emut kantos dina waktos Isra Mi'raj ningal ayah hiji istri anu digantungkeun lisan eta istri teh digantung bari kaluar ieu lisana ieu istri teh lisana anu digantung leungeunna ieu si istri teh sampai asup kaluar tina tonggongna eta istri. Itu siksaan istri. Bari ieu godogan timah neraka jahanam dikocorkeun, dicicikeun kana genggerongna kana genggerongna ieu istri. Calanga apa eta istri? Ngabirigi di Rasul teh emut kana ningal siksaan eta waktos dina keur Isra sareng Mi'raj. Katilu bade teu nangis kumaha emut kana siksaan umat kami istri-istri kami istri-istri umat kami saur Kanjeng Rasul. Katilu waro'aitu imro'atan mu'allaqatan bisid yiha min wara'i dohriha wazakum yusabbu fi halqiha. Katilu kami ningal ayah hiji istri anu digantungkeun pentil susuna dikaitkeun pentil susuna digantung eta istri bari ieu si istri teh kaluar eta pentil susu teh kaluar tina tongongna ya istri naudzubillahi min dzalik. Bari wazakum yusobu pihalqiha zakum teh minuman tina neraka anu dikocorkeun kana genggerongna eta istri nu meunang siksaan tadi naudzubillahi min dzalik. Kaopat wa ra'aitu imro'atan mu'allaqatan qad suddat rijlaha ma'a yadaiha ila nasiyatiha qad sulitat 'alaiha hayatun wa aqaribun. Kaopat saur Rasul kami ningal ka hiji istri anu meunang siksaan eta istri siksaanna teh digantung eta istri bari ditalian dua sukuna sarta dua leungeunna ditalian dibuleun dibelenggu dibelit sampai munan eta istri bari eta istri nu geus ditalian dibelit teh ku tali qad sulitot alaiha hayatun terus we disiksa dikecrokan ku eta diseuredan dikecrokan ku orai jeung pirang-pirang langir naudzubillahi min dzalik. Kalima saur Kanjeng Rasul pangna kami nangis teh selalu emut kana eta siksaan dina waktos duka tinggal dina keur waktos Isra sareng Mi'raj. Wa ra'aitu imro'atan ta'kulu jasadaha wa naru tuqadu min tahtiha.
kalima kami ningali hiji istri nu menang siksaan, eta siksaan istri teh ngadaharan jasadna sorangan, ngadaharan jasadna sorangan bari seuneu dihurungkeun dina handapna eta jasadna eta awewe teh ngadaharan jasadna sorangan, ngadaharan awakna sorangan, dihandapkeun eta awakna eta awewe teh dihurungkeun seuneu neraka. Naudzubillahi min dalik. Kagenep waro'aitu imro'atan yuqta'u jasaduha bimikrodin minanar. Kagenep pangna kami nangis teh sabab selalu imut masih kabayang keneh dina waktos Isra Mi'raj ningal aya hiji istri, golongan istri anu kumaha anu menang siksaan, disiksaan teh dipotongan ditek-tekan dikeuretan jasadna awakna ieu istri bimikrodin ku gunting tina seuneu. Naudzubillahi min dalik. Katujuh waro'aitu mro'atan musawwadatal wajhi wa ta'kulu am'aha minal barosi amha. Nomor katujuh saur Kanjeng Rasul, kami ningal hiji istri anu wajahna hideung, wajahna hideung bari eta si awewe teh ngadaharan peujitna sorangan. Naudzubillahi min dalik. Waro'aitu imro'atan som'an umya'an horsa'an vitaminan nar yahruju dimaguha min mankhoriha wa badanuha mantanun minal baros wal judam. Ningal deui golongan istri anu torek lolong pireu tapi eta si istri teh tina seuneu neraka kaluar tina naon otakna eta awewe, kaluar tina liang irungna ieu otakna, tina liang dua liang irung ngocur otakna teh sabab tina godogan seuneu neraka jahanam. Naudzubillahi min dalik. Bari badana eta awewe teh bau leuwih bau tina sabab naon, sabab baros teh nyaeta corob jeung budug. Naudzubillahi min dalik. Teras deui kadalapan ro'aitu imro'atan ro'suha karosil hinjir. Kadalapan ningal aya awewe menang siksaan wajahna teh beungeutna sapertikeun bagong. Wa ro'aitu wa badanuha kabadanil himar, ari wajahna beungeutna sapertikeun bagong, awakna badana sapertikeun himar. Bari eta awewe laha alfu nau'in minal adzabi, eta awewe teh menang ribuan warna rupa siksaan eta awewe nu wajahna bagong, awakna seperti himar. Terus deui waro'aitu imro'atan ala suratil kalbi tadhulul aqarib wal hayatu, tadhulul aqarib wal hayatu min kubuliha au min fiha wa tahruju min duburiha wal malaikatu yadribuna ala ra'siha bimaqami minan nar. Ningali deui aya golongan awewe anu rupa wajahna beungeutna sapertikeun anjing. Kumaha we beungeut anjing, bari asup aya asup kana awakna eta awewe teh pirang-pirang langir jeung orai tina alat kelamin hareupna ka eta awewe kaluar tina bahamna. Aya deui ora jeung langir asup tina baham kaluar tina bujurna liang bujur tina kubul. Bari eta malaikat teu eureun-eureun neungeulan ka eta awewe, neungeulan kana sirahna eta awewe ku gada nu gede, gada tina seuneu neraka. Naudzubillahi min dalik. Tah nguping kitu Kanjeng Nabi ditaros tadi ku Siti Fatimah sareng Sayyidina Ali. Nah naon nu matak nangiskeun diwalar ku Kanjeng Rasul teh emut siksaan-siksaan nu seueur dina waktos katingal Isra sareng Mi'raj. Nguping kitu mah teras weh ngadeg Siti Fatimah nyamperkeun ka Kanjeng Rasul, waqalat teras weh nyarios Siti Fatimah naroskeun Siti Fatimah ka Kanjeng Rasul, ya abi wa ya qurrata aini, duh rama abdi, duh kakasih panutan manah abdi, akhbirni maka ta'malu hadihin nisa. Cing atuh naon wartoskeun ka abdi, na amal naon atuh ieu awewe make menangkeun siksaan model kitu, pagawean awewe teh kumaha pangna menang siksaan model kitu. Naros Siti Fatimah kasaha kajunjunan ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pakola maka ngawaler Kanjeng Rasul masih emut nu kahiji tadi aya golongan istri anu digantung sirahna, digantung rambutna tina eta sirah. Bari dikocoran dipasihan minum tina godogan seuneu neraka jahannam. Naudzubillahi min dalik. Pakola alaihi salatu wassalam ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah tuhai Fatimah, saur Kanjeng Rasul, amal muallaqatu bi syi'riha, anapun ari awewe nu sirahna digantung, rambutna digantung teh, pakanat la taktumu sya'roha minar rijal. Eta teh awewe nu gaduh suami, nu tos gaduh suami, atau awewe nu mana bae tara daek nutupan buuk sirahna di hareupeun lalaki-lalaki sejen, maka siksaanana engke buukna bakal digantung. Naudzubillahi min dalik. Terasaur Kanjeng Rasul, wa amal muallaqatu bilisaniha, sedengkeun ari aya deui golongan awewe nu meunang siksaan lisana digantung, lisana digantung, pakana tudi ujaujaha bilisaniha, eta pagawean awewe nu meunang siksaan lisana digantung teh keur selama di dunyana eta awewe teh sok nganyeri kasalakina ku lisana. Nganyeri namah baik itu nyarekan salaki, atanapi sindir salaki, atanapi nganyerikeun kana hate salaki ku sababiah lisana, maka lisana naudzubillah lisan awewe eta engke bakal digantung di akhiratna. Naudzubillahi min dalik. Sumakola alaihi salatu wassalam, ma min imra'atin tu'di jaujaha bilisaniha illa ja'alallahu lisanaha yaumal qiyamah sab'ina dira'an summa ukida khalfa unukiha. Saur Kanjeng Rasul, tepati-pati ti hiji istri anu nganyeri kasalakina kulisan, ieu istri kumaha bae cara nganyeri nama harek nyarekan atau kumaha ngomong anu matak nganyerieun hate salaki, illa ja'alallah, kecuali Allah bakal ngajadikeun kana lisanna eta istri dina poe kiamah sab'ina dira'an, lisanna bakal panjang kurang lebih 70 siku atanapi 30 meter lisanna jadi manyangan. Summa ukida khalfa unukiha, terus ieu lisan teh lisan ieu awewe letahna awewe teh dibelitkeun sampeikeun punukna terus digantung. Naudzubillahi min dalik. Waruya an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkeun dina hadis saur Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq nyarioskeun saur Abu Bakar Siddiq qala samitu abdi nguping Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Rasul, saur Abu Bakar Siddiq, Rasul kantos ngadauh kieu, ayyumam ra'atin ari istri nu mana bae adabat eta nganyeri si istri jauh jaha ka suamina ieu istri bilisaniha, nganyeri kulisana ieu istri, pahia maka ari ieu istri teh saur Kanjeng Rasul fi la'natillah, eta aya dina laknat Allah, wa suhtihi sarang aya dina bebendu Allah, wa laknatil malaikati sarang aya dina laknatna para malaikat, wan nasi jeung jalma-jalma ajmaina tegasna sadayana. Jadi istri saur Kanjeng Rasul, istri nu mana bae nganyeri suami na kulisana ieu istri, maka ieu istri aya dina laknat Allah, dilaknat aya dina bebendu Allah, dilaknat ku para malaikat, sakabeh manusia ngalaknat ka eta istri nu nganyeri ka suami. Naudzubillahi min dalik. Waruya an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, Sayyidina Utsman nyarioskeun ya hadis ti Sayyidina Utsman kantos kuping dauhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samitu Rasulullah kuring saur Sayyidina Utsman nguping dauhan Kanjeng Rasul. Mana dauhan Rasul? Yaqulu ma min imra'atin qalat li jaujiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu al amalaha sab'ina sanatan walau kana tasumun nahar wa taqumul lail. Saur Kanjeng Rasul, tepati-pati ti hiji istri anu ngomong ka salakina
cek eta awewe teh ka suamina, kuring mah teu pernah ningali ti anjeun teh kaalusan. Eueuh kaalusana naon ka suamina teh. Awewe nu ngomong kitu teu pernah ningali kaalusana ka suami, maka awewe nu kitu illa ahbatu kecuali ku Allah eta awewe teh dihapus sakabeh amal kasayanana eta awewe sab'ina sanatan amal kaalusan 70 tahun. Nauzubillahi min dalik. Dihapus sakabeh amal kaalusan eta awewe lamun nyebutkeun teueuh kaalusanana ti eta salaki. Walau kana tasumu nahar, sok sanajan eta awewe puasa beurangna rajin puasa sunat, watakumulail rajin sholat tahajud, naudzubillah dihapus sakabeh amal kasayanana selama 70 tahun. Naudzubillahi min dalik. Teras deui siksaan dina jero neraka, siksaan dina waktos duka tinggal ku Kanjeng Rasul dina waktos Isra Mi'raj teh. Wa ammal mu'allaqatu bisidiha, cek tadi aya golongan istri anu menang siksaan pentil susuna anu dikait digantungkeun. Maka pagawean eta istri teh pakana tardau atfalal kholqi min ghairi amri jaujiha. Hiji istri nusok nyusuan anak atau budak awewe, budak batur tanpa izin suamina. Misalnya aya ibu-ibu karunya budak batur cerik, lapareun hauseun daripada cerik, cokot budak pangko weh dibere susu tanpa bebeja heula, ieu manehna tekan boga suami tanpa izin heula ti suami, teu aya perintah ti suami. Naudzubillah eta pentil susu awewe, naudzubillah saur Kanjeng Rasul engke bakal dikait digantungkeun eta pentil susuna eta awewe. Naudzubillahi min dalik. Wa amal mu'allaqatu birizlaiha pakanat imra'atun tahruju min baitiha bi ghairi idni jauji wala tagsilu minal haidi wan nifasi. Sedengkeun aya deui golongan awewe anu menang siksaan, dua sukuna diborogod, dua leungeuna diborogod, dibelit sampai munan, terus dipacokan ku orai, jarang dipacokan ku langir. Awewe nu kitu teh saur Kanjeng Rasul pagaweanana awewe nu kumaha, awewe imro'atun hiji awewe anu sok tahruju min baitiha, awewe nu sok kaluar ti imah bi ghairi idni zauji, teu aya idin suami. Teu diwidian ku suamina kaluar ti imah, bari sajabina ti eta ketika manehna head, beres head, saat head tara daek adus, beres nipas teu buru teu tara daek adus. Naudzubillah awewe eta bakal diborogod, dua sukuna diborogod, dua leungeuna bari dikecrokan dipacokan ku orai sareng langir. Naudzubillahi min dalik. Wa ammal lati ta'kulu jasaduha pakanat tatajayyanul rijal wa tagtabun nas. Cek tadi saur Kanjeng Rasul dina waktos Isra Mi'raj teh aya golongan awewe nu sok ngadaharan jasadna sorangan, bari dihanapna untab-untaban seuneu neraka jahanam. Awewe nu kumaha eta teh kalakuanana, kalakuan awewe anu sok dangdos, bersolek dangdan di hareupeun saha, hareupeun lalaki-lalaki sejen, sedengkeun di hareupeun salakina mah tara daek dangdan. Ketika keluar ka onangan mah wah sagala ditapelkeun, dangdos teu sidik mah sagala ditapelkeun. Ari hareupeun salaki geratara daek dangdan, hareupeun salaki sorangan mah baju geus kucel, geus bau, wah cek paribasana tali kutangna oge geus naon, geus pegat, geus barau. Naudzubillahi min dalik. Awewe nu kitu dangdan di hareupeun lalaki sejen, tara daek dangdan di hareupeun salaki sorangan. Oge eta awewe sok gibah, sok ngomongkeun batur ka jalma-jalma ta eta awewe eta, naudzubillah bakal ngadaharan awakna sorangan, dihanapkeunana untab-untaban seuneu neraka jahanam. Naudzubillahi min dalik. Wa ammal lati yuqta'u jasaduha bimikrodin minan nar, aya deui golongan istri, golongan awewe anu kumaha nu meunang siksaan, siksaana teh awakna teh dikeuretan, diteuk-teukan
ditek-tekan ku gunting tina seuneu naraka eta awewe teh pakana tastahiru nafsaha linnas yakni liyarau zainataha wa tuhibbu kullaman yaroha bihadizinati minar rijal. Nyaeta golongan awewe anu resep mamerkeun kana awakna hareupeun jalma-jalma, pamer kana awakna, pamer kana naon tubuhna hareupeun lalaki sejen, hayang naon katingal geulisna, katingal seksina eta awewe, ngarah nu sakurnu ningali resepeun ka eta awewe, nina dangdanan sareng dina kaseksian eta awewe di hareupeun lalaki sejen. Naudzubillahi min dalik. Ta eta awewe nu kitu bakal naon, bakal ditek-tekan, bakal naon jasadna teh bakal ditek-tekan ku gunting tina sanu neraka jahanam. Naudzubillahi min dalik. Wa amallati suda rijlaha ma'ayadaiha ila nasiyatiha wa salatat alaiha alhayatu wal aqarib pakanat takdiru ala sholah wasyami walam tatawaddo walam tasil walam tagtasilu minal jinabah. Nyata aya deui golongan awewe anu sukuna di Borogod, dua leungeunna di Borogod sampai munanana, terus weh dipacokan ku orai jeung langir. Eta awewe teh golongan awewe anu awewe mampu manehna keur ngalaksanakeun salat tapi mu ngalaksanakeun salat. Padahal mampu bisa ngalaksanakeun salat tapi tara daek salat. Mampu puasa tapi manehna tara daek puasa. Walam tatawaddo salat namangan tara daek wudu. Walam tagtasil minal jinabah ketika entos junub jeung suamina tara daek adus. Naudzubillahi min dalik. Wa amallati ra'suha ka ra'sil hinjir wa badanuha ka badanil himar. Cek tadi aya golongan awewe anu meunang siksaan, wajahna sapertikeun bagong, awakna saperti himar. Awewe nu kumaha eta teh saur Kanjeng Rasul pakanat namamatan wa kadzabatan. Eta awewe teh awewe tukang provokator, tukang ngadu-ngadu. Kasih A ngomong kieu, kasih B ngomong kitu, akhirna si A sareng si B jadi pabendu-bendu, jadi parasea, memusuhan. Awewe tukang provokator, wakadibatan jeung awewe tukang ngabohong. Naudzubillah engke wajahna bakal seperti bagong, awakna sapertikeun himar. Naudzubillahi min dalik. Wa ammallati ala suratil qalbi pakanat tantabgudu zaujuha. Ari istri anu rupana sapertikeun anjing, eta istri teh anu sok nganyenyeri kanu jadi salaki, sok nyarekan kanu jadi salaki, bendu eta awewe kanu jadi salaki, sok ngabeudan kanu jadi salaki, awewe nu kitu wajahna engke sapertikeun anjing. Naudzubillahi min dalik. Ruya an Abi Darin jeung kadi carioskeun diriwayatkeun katampi hadis ti Abi Darin ana usahnya Abi Darin qala nyarios Abi Darin saur Abi Dar sami tu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Rasul saur Rasul ayyumam ra'atin ari istri mana bae qolat nu ngomong ieu awewe li jaujiha kasalakina ieu awewe alaika laknatullah saur Kanjeng Rasul awewe mana bae nu ngomong kasalakina laknatullah nyebut kitu kasalakina anjeun teh meunang laknat Allah. Wahia eta awewe nu kitu teh dzalimatun, eta awewe anu dolim, bahkan la'anah Allah ngalaknat ka eta awewe nu ngomong kitu nyebut laknat ka salaki, justru eta awewe nu dilaknat ku Gusti Allah min fauqi sab'i samawati ti saluhureun 7 pirang-pirang langit, lapis langit 7. Wa kullu syai'in khalaqahullahu ta'ala ila saqlaini bahkan nu bakal naon ngalaknat termasuk nu bakal ngalaknat ka awewe nu ngomong tadi nyaeta sakabeh perkara anu didamel ku Allah, tegasna sakabeh makhluk Allah bakal ngalaknat ka awewe nu ngomong tadi ka salaki kecuali 2 golongan. Golongan mana nu moal ngalaknat teh golongan manusia sareng golongan jin.
Hadirin jamaah sadayana kumargi gitu khusus ka ibu-ibu, ka para istri nu mana bae urang mana bae kedah jaga cariosan, jaga ka suami, ulah sampai nganyerikeun suami, justru sabalikna istri ridona Allah, ridallahu biridol jauz, ridona istri mah ridho Allah tergantung kumaha ridona suami. Jadi aya bahasa surga na eta istri mah aya dina ridona nu jadi suami. Mata kurang nu jadi istri kudu berusaha sing hoyong kenging ridona janten tinu janten suami. Ketika suami ridho ka eta istri, Allah bakal ridho. Rupina pangaosan cekap sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.